ngayosakeun kawontenan kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Anu hejo lembok dang daunan rajeg datutuwuhan curcor cai nu harerang. Marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer. Rungkaringga nagaleng pasawahan. Anu parena keur hejo lembok dina galeng tumpang sari kacang panjang terong jeung leunca itu kaayaan Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong Semar Lurah Kudrapawana ngahaturanan linggih putrana Astra Jinga Landawala walah ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Syukur euy. Kaharareup pilengja. Kapayun cenah Kang. Walah. Hatur nuhun bokap. Beda anu ngeuneun ku bokap. Pino damel atuh ngahaturkeun semah baktos kahunyuk panjenengan Rama Prabu. Tuluy. Mugi ditampi kalayan kabingahan ieu ti monik-monik sadaya. Ditarima jang. Kalina ti eta hapunten tina sagaro pihak Karapatan Ageng Simonten Ali. Walah, saling maklum euy. Kitu saling ampun. Katilupna perkawis ieu teh naon ieu Bapak teh purwa ngahaturanan linggih. Para putra sadaya diriungkeun kabeh. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos kahonyuk panjenengan Buya. Hak syukur jang, syukur. Kalina ti eta atuh aya naon ieu teh tansah diajeng-ajeng. Moga nyebut teh babe. Kieu sabenerna jang. Memang segupama nyoreang alam katukang. Nyawang katukang cenah kumaha tah. Dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Walah, sok mindeng kabalungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran. Eta. Leres. Di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu. Duh, kumaha wa? Sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Nuloh kandenan, Bah. Walah. Anu mamalana teh jadi ubud dunya. Gitu. Eta jadi berat ka dunya. Dudunya teuing. deng-deng kana dunya. Condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat tuluy ulah di akhirat ngan napas beak bece ulah dipotong-potong bapak urang kan Pak Aher Pak Gubernur bapak urang nu bager teh da urang di dunya mah ngan ukur sama ngimpi jang ukur bayang-bayang di dunya mah mun dina film teh mah sinetron dunya mah sinetron tah jelema loba anu ceurik di mana lalajo sinetron di mana hiji awewe disiksa diperwasa dinyeri nu lalajo sok ceurik ku eta sinetron ku jalan carita sok ciramai geuningan kabawa emosi ku eta jalan carita padahal eta masih sinetron ulah kabawa tah ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset kudunya jang bakal diperbudak kudunya walah dipake babu kudunya teh petak hirup ulah kakonengan teuing malah pangandikana Gusti nu kagungan urang kitu cenah bos nalika ngobrol jeung dunya
Odunya teh bisa ngobrol jeung pangeran. Pogo bisa. Bukan bisa ngomong dunya ge. Hei dunya. Dawuhan pangeran teh. Hei dunya. Gerak perbudak ku maneh. Gerak perbudak ku maneh. Eta manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Wah, eta merupakan marukuma. Laras Pak. Jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu. Heeh. Kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami. Gitu merukan teh. Odunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi. Pilih. Sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus. Nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh. Diperlukan dewasa teh di dieu. Oh, kadewasaan. Ulah bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh. Tah. Eta. Ulah ilu aya budak. Dar geus kolot teh bakal dianting geuningan asa teh baranan rencana urang. Jadi si horeng dunya mah saliwat. Lir caina daun talis atuh saliwat. Da urang teh asa teh ti akhiratnya. Bohong jelema ngaku urang Kuningan, urang Cirebon, urang Bandung, urang Pasawahan. Padahal kitu teh saasa jeung sabaka. Penghuni asli nama akhirat gini. Uluh. Tapi nah teu sok kada-kada keung nya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh. Muringkak rarasan mah. Sabab naon? Naon teh? Berat kadunya teh. Deng-deng ting kadunya. Lamun urang berat ka akhirat, tah salah deui. Da kudu bae. Atuh serba salah hirup teh. Oh jadi ulah ting ka akhirat ulah saimbang. Dah balan. Timbangkeun balan. Oh kudu balan. Apa sih teh butuh dahar beureun? Butuh nginum, butuh udud. Lara. Gitu. Jadi loba pangabutuh di dunia teh jang. Silaing salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa sok. Sok. Cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna. Engke di alam kubur. Sama engke we. Engke teh kumaha ayeuna? Cenah ropong teh engke we. Ayeuna leungeun cenah ngajawab. Cenah aya gunana keur ka balarea. Hoerunas anpauhum linas. Jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Kitu eta. Jadi jawab ku leungeun ti ayeuna. Cenah ngocoma ulah sina ka mana ka. Cuma engke we di alam kubur ayeuna jawab kita ku leungeun. Loba kahadean geus sok. Itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh eta teh jawaban saha ada jawaban leungeun da lain menang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang bener loba sok urang nya dola we berokan teh si horeng euy saliwat tapi abdi mah hayang nyaho baheula da teu inget abdi teh baheula teh tah teu inget naon baheula basa bapa keur bujang emak keur lanjang tak abdi aya di mana aduh rada jarawan nah sia ngajarawan teh pertanyaan teh kudu dijawab aya mah kolot ulah kolotok anu ngagante dina beuheung munding disebut teh kolot-kolot kabeh teu lieur heug bejakeun wah nya inget si laing baheula waktu bapa ilaing keur bujang inung ilaing keur lanjang eta henteu bener henteu teu inget henteu bener heug ku aing dek diingetan cing tah baheula
basa inung keur lanyang bapak keur bujang si lain nyeta duka di mana teteh tah keur duka di mana si lain harita hayang dahar teu henteu hayang inung henteu hayang kadunya henteu mung henteu teu inget sia teh Pangna dijawab oge Pangna eta teu inget Pangna dijawab jeung wakang pangna ngajawab ingat sia teteh kan teh awi ngaramat bukan teh genahnya alah di istri harang panon harita mau kolot atuh Kang dalem nah ai gubrak kadunya sia loba kahayang loba kamu ai memeh baheula teu hayang teu mung sedangkeun ari hayang jeung mung nafsu teh ceuk kolot nafsu teh mata kaduhung badan nu katempuhan wayahna da eueuh siksa tituna mandeuleu dan nu bakal nyiksa jeung ngaganyar teh laku lampasi lain nu bakal ngarawat diri Allahu akbar na boro takara ina mah sujud ka kolot caangan di nuhun beh asa dicangan meurehatena teh caangan ayeuna mana sugan moal baung wae geus kitu nyai digana alah euy moal baung wae geus kitu mah meureun akara buburisatan beureun si Akang meureun gadulang layang tak kitu ja nuhun Pak jadi atuh si orangnya Pak ulah cek urang teh gimana aya nu beda teh beda paham teh urang teh ulah nepi ka jadi pasea ulah pira-pira malah dina amal ma'ruf nahi mungkar ieu sok tuluykeun ngeureuyeuh nikre sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun memuncangan sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa alah eta beres ulah cekcok beda-beda warna nya nya Pak di mana beda paham teh ulah cekcok ulah parasea aya nu ngabedakeun saha Allah nah apa saya beda warna atuna meuni oh danya malah kudu syukur di beda-beda teh dalam sarua mah cilaka nah sarua cilaka itu cilaka tong boro make jeung pagawean ngaran we sok sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh Udin dalieur sia sok nya heseneangan alam oh aya nu nanya teh meureun ka mana Din hor itu Udin eta si Udin nyunatan anakna si Udin nanggap dalang Udin wah nya cilaka Pak lieur ka itu ge sinena teh Udin Udin Rukmini meureun sanga beda semua panggil alamat teh moal kapanggih Udin Hayati jadi ku beda-beda teh sok samungkeun batur mah beda nu nyieun ban nu nyieun pelek nyeun bau nu nyieun oli nu nyieun baut nu nyieun emur naon deui nyieun kaca hijikeun jadi mobil ada eta jadi mah ngabentuk alah nah tuh jelema nya mulai jauh parasea we naonan nanaonan nya eta teu mikir nya kan nyabet atuh geuning nuhun Pak ngagebray abdi saeutik demi saeutik oh aya nyai-nyai teh aya nyai-nyai yeuh lumayan petang eureun main layangan teh si lain boga unek-unek naon da wala sok sok sia ulah baeud wae ka nya itu pagadagan teh baketut aya kahayang teh sok ngomong awas anu bingung bade amek kayang teh sok ulah nyungcung wae kayaknya naon sok curahkeun hate dan nu kudu amek mah aing ka sia Well, nipu ka aing nipu naon Akang oh dewe keur susah gara ditawaran duit 100 juta naon cenah hayang boga duit cekeng hayang naon cenah Cina cenah ayeuna teh keur neneangan pangneangankeun bueuk hiji bueuk teh cenah 100 juta amuing baru neneangan aing menang genep dibelaan teu hees bueuk teh aing geus aya geus ngagunduk bueukna cicah cinta dewala bueuk teh geus aya heuh candar bueukna anu sipit ini ambek aing goblok ya gimana bueuk sipit goblok beda jak Cina
bayangkeun ku sia sok. Lain anas teu ES akan buek Di Cina oge aing di Cina film Cina anger buek mau bolotot goblok nu sipit. Lamun Cina saripin. Kieu abdi mah Pak naon jang? Meula ge si mata roda anger barewe. Sok palaka kayaknya naon jadi kemana teh. Punten kapengkeran ieu Kakang Prabu. Ih Adinda Prabu. Wah, Linggih Adinda. Adi Paria. Mau di jalanan. jalanan si eta mah wah beuki we. Naon ilai? Sok rek naroskeun naon. Hoyong naroskeun dupi raja di urang di negara urang saha? Eta pertanyaan teh. Gelo siapa pertanyaan teh? Sarana ngapaleun. Kapan sia nu milihna ge? Oh saha? Nu milih mah Gusti Prabu Yudhistira Raja Amarta teh. Prabu Dharma Kusuma begitu. Etanya heeh. Kusaha dipilihna? Cing. Ku rakyat ku urang. Raya ku sararea. Di hiji negara di rajaan ku hiji raja ai republik presiden ai hartina republik re teh kembali ai publik umum Doh, umum sararea nya. jadi kudu dibalikeun ka umum asa ti rakyat oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Nah atuh seseubeuna mah nu di luhur ai rakyat salangsara. Ai bucitreuk di luhur wungkul. Ai rakyat barga. Emut ku bapa. Ai rakyat ngawakilkeun ka para dewa. Para dewa. Naon orientasina dewa? Empangna hadang jadi dewa. Acek silai. Nya orientasina ceuk bapa udaganana dek jadi medium ngawakilan rakyat. Gitu. Tapi lolobana mah geuningan orientasina teh kana kakawasaan. Kana kadudukan gitu teh. Nepi ka akibatna ayeuna orientasina kana kakawasaan, nepi ka tega ngahalalkeun kana sangrupacara. Wah, Kuring salaku rakyat dek ngagugat enak ka dewa. Omwing. Loh. Nah, sia teh lalawara teuing. Nu lalawara mah kalong, heesna ngagantung. Kuring mah henteu. Teh ngan teh. Wawanianan teuing. Gablek naon sia teh? Mungkin mereka gugat dewa nu teh. Ijazah gitu boga. Senjata ge teh teu boga naon sia teh jadi makar. Lalawara teuing. Karep teh leuwih teh karep teh. Ulah kitu sia ngomong teh keleuwih. Bisa pajakeun di harewosan ke ku aing. Aing patempuhan. Jadi aing ketempuhan butut amung. Paung. Damung mah buntutan. Amung mana? Amung mandi rajan. Ketepuan butut maung. Si lain dek ngagugat. Mun ceuk palsapah karuhun ti lemur. Naon teh? Bisa negara hurip, rakyat hurip teh kulantaran nyaeta kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Wallah. Ai hartina talaga teh pusat. Nya pusat. Heeh. Sa ieu pancuran teh loba nu menet. Nya. Loba nu menetan teh. Jadi ngocorna teh lain ka rakyat ieu teh. Nepi ka loba semen tina 3 jadi hiji. Pangwangunan oge babari runtuh. 5 tahun teh. Sedengkeun eta teh duit rakyat. Aspal kudu 10 jadi genap. Naon teh? Ai pemborongna. Tah eta nu rek digugat ku kuring teh lain kuring hayang jadi raja. Ngan kuring dek nuntut sabab manehna nu menta ka kuring baheula. Nya bener. Ayeuna manehna geus jadi meureun kuring nu menta. Wajar akan kepentingan umum. Adil dikamanakeun menta keadilan kuring mah.
nepi ka tukang anu maling hayam nepi ka disiksa boborot getih nah anu korupsi miliaran 4 tahun nganu kur sababaraha bulan bari dibuin age dingeunahkeun bisa kabur ongkoh make bisa poe dek dikamanakeun ieu negara teh dek kumahakeun rakyat teh bisa tumpang Rek dibawa ke mana rakyat teh gitu kan? aduh aya anak mah tong lang Tong hariwa aya. anak mah aya kabeh Wala eling dawala bisa naon ja teh Oh, boga naon dawala ulah lara euy motor ge meunang anyuk bukan naon atuh. Kita boleh pokal cara panas boleh naon sia teh boga naon sia teh Bukan naon. tapi kudu demokratis jeung pancasilais eta karena dilindungi naon sabab-sabab bakal dilindungi ku undang-undang alah ceuk aing oge moal meunang jang mah ada teh gablek duit aingna Nu leutik mau meunang mau bising bener oge. tah ieu kuring maneh digugat teh ieu hukum nepi ka loba dijual meulikeun kana duit Pak Nya di bulan beulit hukum aya aturan tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa dia asa teu ngartina di eta teu ngartina teh. supremasi hukum teh ka mana ieu can kejahatan birokrasi can kejahatan administrasi wah rupa-rupa kejahatan Pak lingkaran setan ieu teu kudu ku SPJ ulah leuwih teuing dawala Istighfar. urang mah jelema leutik dawala si kumaha Moal aya meunang jalma leutik. sia nu bodoh kepene benang di kata itu astagfirullahaladzim Jangan nyengor lagi kan. heula mana sia aing jeung sia kadunya heula di dinya berarti aing lajeng sopan seutik etika pake euy pake etika euy Ade goreng lanceuk. hade goreng oge ieu teh dewe teh lanceuk Lanceuk. ulah bodoh sia kabobodo teh nya kasamaran tingali deui Loba kausap korot ya Kang jalma. loba kausap korod sia teh anyuran ti luhur kudu kokoh persatuan jeung kesatuan Sing manunggal tapi kunaon nepi ka dipisah-pisah digunuk-gunuk kena. digeblek-geblek bangsa aing Tapi heueuh ambakna teh golongan-golongan para golongan beda hal. parahu anu kaituna lain karena Allah tapi karena parahu Oh, benar gitu tekan nyingsa. di mana aya gempa bumi kawas nu heueuh sembako satruk Sumbangan. tapi dina tongong truk bandera partai ngelebet barican waktuna rek karena Allah sia ibadah teh rek karena partai musyrik sia Allah. lah eling sia Aling. Tapi ambakna da halis lagi nyingsat. maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa yang musya beungeut yang Istighfar. Ulah labora. alingna eueuh Yang ngasup ka sawah. istighfar yang na kuring boga dosa naon maling gedah henteu Pabrik kok gitu mana? di negara dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra gitu mana benar mana bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna jablay dicaangan bangsat dicaangan tukang korupsi dicaangan nu iman dicaangan aya panon poe Arab Atau beri. Itu cacak panon poe komo nu kagunganana nah hae mimpi negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana Wallah eta. aya wae sistem pemilu loba kasieun Loba karempan. nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan Ulah sieunan teh kitu. sieun ku jurig lain Ku pocong. sieun ku pocong lain Ku
sieun naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu anggeus gedongna sieun teu boga mobil mewah tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana suku pacara la elila kumaha lamun anu newak sia teh meupeng lineuk aing tewak sok manehna loba ka lawarati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk lamun aing diduruk loba keneh kai nyieun deui aing bener tapi aya di lingkar jati aya kasieun mana teh mah loba Bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga eueuh jang ulah labora Kang mun nya kitu deuleuh dewek moal bisa nyarek piraku dewek kudu gelut jeung si laing ulah euy hak teu naon tapi urang teh ngabogaan kode etik jang kudu boga etika urang mah birokrasi kudu nyalur kan kudu bener boga budaya eta urang teh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana sedangkeun budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban maksudna silain KRT heula KRW heula ajen teh jang Oh nya. murokan teh sarua pemerintah tage warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum dah tuh dina Quran teh jang kudu nete ngan di mana geus beneng seweng ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna Bener. Kudu titih Hmm? kudu nete teraje oh nete taraje ninsa kamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta marapah gedang ngan lamun dunungan tengidinan ulah silaing wayahna sabab naon sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang pan teu lucu geus petro pamimpin jeung rakyat teu lucu lamun silaing bentrok eueuh picontoheun teh oh jadi ti bapa mah parantos aya heuh sae abdi bade wawartos kadunungan Pak eta geus aya idin ti kolot mah wayahna milua najis sieun ceuk itu teh meureun sia tina meureun cepot nu nitahna tah dengekeun moal teh diseng bayangkeun ku silaing moal teh disengor akang atuh eling si teh dola udah mau mawa eta keun urang geus gem-geme dina hate urang saya aya di oh salah kitu teh teh cing aya gunana keur balarea Detik buri nu kitu teh. tingali Bener sok we Kang kita lah. lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua nya janda-janda janda-janda muda mari dong Siapa mah kajana anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang budak yatim piatu keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna adinya wae sia teh mah siapa mah da kitu wae aing geus kawin mah karena budak mah disiksa nya sakitu abdi bade mios ayeuna Pak ngan ulah mamawa dewek dola palalaur milu Perlu saksi teh batur ngobrol. cilakaeun lalawara cing hari bangke gablek naon sia teh STNK mumpung aya nu wani tong dicarek Antur we ka. beungeus buleut nek Batur ngobrol. kadunungan heula bade ayeuna jig ini jang sok tuturkeun kuring geus aya restu ti kolot odoh kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi guru ratuwa ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa bener teh mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti indung doana ti aka oge sedih ini gitu-gitu ku sia paingan curucut cepanona mah permios Pak Jiki nitjang assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes aduh ai geus wawartos onaman mo kawas kasasama we ka aing si goblok pake ngajemel segala
Kan tah ini tuh teh. Pak. Wah. Aduh. Wah. Tong nyot yang. Tengahnya. Ayang pas aja emak beren katanyaan ku inu. Air rasa teh kasih eutik. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Ai teu dituturkeun melang sok euy. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, ai kitu mah bisa ya naon, Pan. Aduh. Wah. Awas ki. Kita beren. Hop. Us. Ayo abdi nyari teu, Pak. Ngeus ini. Pakai yang nanyakeun ka kolot. Nah, anak-anakan.